Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka hadirat ilahi Robbi teu hilap shalawat sinareng salam urang limpahkeun ka junjunan alam nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, tur dugi ka urang sadaya salaku umatna. Hadirin anu ku simkuring dipika hormat, dina kasempatan ieu simkuring bade medar perkawis diajar dina mangsa pandemi Covid-19. Tos sataun langkung Covid-19 aya di dunia ieu. Hampir sakabeh nagara keuna ku ieu wabah teh. Dampak tina pandemi ieu nyaeta salah sahijina kana kegiatan diajar urang. Ti sasih Maret 2020 dugi ka ayeuna urang diajar di imah atawa daring tea. Ukur ngaliwatan online teu bisa tatap maya, tapi urang kudu tetep sumanget dina diajar. Kudu bener-bener tong pedah diajar dinu HP, urang jadi hare-hare. Tong hilap oge, urang kudu ngajaga protokol kesehatan mun kaluar imah. Kudu terapkeun 3M tea. Cara ngajaga protokol mugi urang sadaya teh tetep sehat. Sakali deui, hayu urang soson-soson dina diajar sanajan urang aya dina kaayaan pandemi. Mugia pandemi Covid-19 enggal teu aya supados urang tiasa patepang. Rupina sakitu bae ti simkuring. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya salah kecap dina nyampikeunana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.